Tadi Mana apal tuh sih? Kamari orang papanggih tahu jeung eta jeung babaturan SD. saha? Teh urang teh resep kasih eta duluna. Hei, Pak, naraon ya? eta Juno Pak. ngobrol, Pak. Oh, ngobrol ngiringannya. Nya sama Pak. Iya mau mojang Bandung juga Iya, nih. Pak. Nyariosna ge ku Sunda. Aya pelajaran bahasa Sunda di sekolah. Aya atuh Pak. Ya, aya euy. Kumaha hese. Hese, Pak. Halo. Kadang hese, kadang Aya nu gampil. hese, aya nu gampil. Tapi secara umum ya obrolan remaja mun jeung babaturan nganggo bahasa naon? Campur, Pak. Kadang Kumaha? ku bahasa Kadang Sunda. Sunda, kadang ke bahasa Indonesia. Isin teh sih nyarios Sunda. Isin. Oh, Isin iya? salah, Pak. Oh, isin nanti bisi salah. Iya, kena karagok teh. Karagok kayak komo ke kolot mah nya. Bisi teu santun, bisi teu sopan, oh nya sih. Mun jeung ka Bogor kumaha? Bahasa Indonesia. Oh, eta mah nya. Bahasa Inggris gini I love you-an. Oh, gitunya. Jadi, tapi kumaha memang priyogi teh sih pelajaran bahasa Sunda teh di sekolah. Perlu teh sih. Perlu, Pak. Perlunya supaya keur ngabedakeun ngobrol jeung babaturan, ngobrol jeung kolot gitu merenya. Si ai lagu aya nu kenal bahasa Sunda. Lagu nyuna. Lagu dangdut, Pak. Lagu ning Mojang Priangan di mana? Dangdut, Pak. Aduh, gimana dangdut alirannya juga. Emang aya dangdut Sunda? Domba kuring, Pak. Oh, tah. Bedanya. Gimana? Hade, Pak. Hade pisan. Nah, tak kitu atunya pokoknya meureun bahasa Sunda teh masih perlu di sekolah. Masih. Diajar supaya bisa ngabedakeun bahasa. Kan kieu bahasa Sunda teh omat dah kieu. Aya bahasa santun, bahasa lemes, bahasa akrab, bahasa wanoh jeung babaturan, jeung bahasa kasar. Kasar mah keur menyarekan. Mana sih lagu dangdut eta wae tah eta mah bahasa kasar eta mah da nyarekan gitu ke meureunnya. Mun atuh wilujeng tepang deung kayaknya sanes Pak. Pernah sadana Pak. sami-sami. Hati-hati, Pak.